masih asri. Gunung Halu, lembut salea. Wih, orang tetap kudu jadi sahabat nikah jaga. Iya kalau nikah jaga geus jadi pemuda ulah leungit. Nya atuh ieu mah ti bapak. Jaga geus gede urang gondrongkeun rambut. Hayulah urang gondrongkeun. Ayo urang ngorek. Wih, teka rasanya umur orang teh kata buuk geus ngawiwingkang gitu Pan ente ning baheula urang gondrongkeun cek ente geuning urang mah inget kene. masih ingat wih cerita baheula. Komo we pan ente ning baheula nitah gondrongkeun ka dewe. Benar wih, sabubukna kita sahabat. Neng, salik keras kedap. Aya naon Hari neng kamana wae mun susah dihubungi. Sarasna abi teh bingung bade nyarios teh. Emang aya naon neng? Sarasna teh kieu abi teh nya ku mama terus ditekan wae manya hubungan urang teh bade kieu wae. Maksudna kumaha neng? Teu ngartos sama aslina. Kan santena teh kedamasian kepastian ka abi atuh aya namanya bade kieu wae mah da tos sanes masa-masana deui ar urang bobogohan. Nah, neng, tapi apa sih waktosnya? Dugi ka iraha Nya pokona mah neng sing sabar di dieu, sing satya ka bade angkat ka kota, bade meleran artos, kanggo ngahiasi jari manis neng ieu. Pas apalnya Mohon atuh pamit kitu mah kuneng bakal diantosan dugi ka mana-mana oge. Nya atuh pokona mah neng sing kiat di dieu, sagala rungkit sobena neng sing kuat ngadapina, bade angkat. Nya atuh pamit kitu mah bade uyalanya di mama milarian abi. Yuk, gua antarkan sekentarnya. pas apalnya dosa dan sobat akan. Itu seruing pulang-pulang sorangan kunaon nya. siga tongo Ya. Geus moal jauh situ. Awewe. Yuk urang. Ayo. hoya kunaon maneh reuing Dariuk aing. ulang-ulang palaur aing Dariuk urang rek ngobrol nu serius ya. ngobrol naon cik sok Curhat ya. Jadi kieu brother. Kolot awe urang ngadesek nitah kawin, sedangkan urang eueuh modal. Ieu. Cik urang ge teu salah, si ieu mah ku awewe. cing kela terus ayeuna dek kumaha maneh wig Nya aya nama urang daek teu daek mun rek init ka kota we keur modal teh euy. oh atuh ayeuna mah perjuangkan cintamu reuing ayo yuk Nuhun brother, nuhun. deui nya
kau datangkan. Yuk lah, capek ya nama. Yuk. Aduh. Aduh. Iya teh, jadi RT tapi bagja pikiran. Tapi orang mah tengah ngap RT, nganggap na oge presiden orang mah. Gila mana kuat ka orang nyebut presiden. Caseula atuh kitu mah. Baru kurang henteu meureun. Caseula nya heueuh. Cing boy gitar teh paenkeun lah. Urang nyanyi Gunung Halu ayeuna mah. Nah, pikiran Nah, Sok atuh Pak RW. Sok atuh lah. Gunung Halu nu masih asri. Ayo urang jaga. Merasa brother? serampes. Ngaganggu urang teh keur nyanyi Gunung Halu ya teh. Kerpulan-pulan. Kudu ikut ah. Ayolah. Teruskeun deui. Rek ka mana ieu teh asa geus nyetil kieu pakaian? Ieu we, brother. Doakeun urang euy ke kota. Dengan semoga belian sugane urang teh hasil atunya. Doakeun ku salarea. Heeh, amin. Lancar lah. Sing lancar. Bos, bro. Nya, itu lah. Yuk. Kela mana di Sana, mana tuh? Aya naon wig? Reka mana rek tega nengokeun sahabat. Kampura wig lain kahayang kieu teh ku sabab urang aya boga beban berat. Lah ari kitu mah didoakeun sing sukses. Duh, hujan anu ka bumi yuk. Yuk. Hujan ya. Karek dieu si RW mah. Mang, ojek mang. Mana dong? Tadinya mang ke terminal. Pas apalnya dosa dan sobat akan rusak batin hati akan kunyah. Si RW gula lila nyaduk dinya. Heuh nyaduk gula lila. We, burukeun modal teh atuh. Kuatkeun kudu ditungguan modal oge. Nah, teu kuat euy. Coba teh ngadar pecin. Gua edan RW teh ge. Nyaduk kudu ditungguan kitu. Komandana we dungu eta mah kuat ditutungguan nu kitu. Komandan, ayolah tinggalkeun kitu. Keula karunya. Oh, komandan eta mah. Kuat teh. Ieu komandan. Lah modal teh. Pan urang teh tiap hari Minggu beres rapat urang ngaliwet. Ieu loba tinggalkan pecin teh euy. Aing sorangan gara-gara si juragan jeung ajudan teh teu baraleg ke Pangandaran. Update status geura euy Arulin. Yer, si Tongo Aduh, kangen gondrong Tongo teh. Ya, Ih, RW jahat. sok gagabah matak nyalira oge teh jahat. Pan hoyong ngajajanan palejen. Asli ieu teh Pak RW teh jahat. Tinggal atuh penampilanna pan tos robah ayeuna mah tos jadi RW. Palejen, ayo ngiring ka abi. Urang ngecek warga kayak di pasian jajan kalem lah. Asik. Ih, RW teh geuning wae ayeuna mah. Alhamdulillah. Pas apalnya Apa? Dompet di mana ieu teh? Copet
jabatan juga nama. Tadi pas di mobil tinggalin dompet. Kampung orang ayeuna mah aman. Nya ge urang jadi RT. RT pan saheula komandana anu macam-macaman borgol ku komandan. Alus tingkatkeun kitu teh. Aya si RT kudu happy bager. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah. Hei, RW Tongo, Naon ieu teh? itu ajakan RT karunya. Heueuh poho. Pak RT, hayu urang ngecek lemur. Ayo. Yuk. Aing di juara. Mana emang tekana jabatan telempang hanya nyusul wae uing ih. Naon we? Aing mah teu niat ngerebut jabatan maneh. Aing mah leumpang nah we jago tegawas maneh reola. Ayo minggis lah. Berit. Sugan we gawe bisa gawe di dia ge. Kebae gawe dia ge lah. Yang penting mah kurang bisa ngalamat si nyai. Demi si nyai. Sampurasun. Bang Pes. Mana ya lowongan damel di dieu. Yos damel naon abdi mah. Nah, tampang rock and roll gawe nu runtah kieu atuh. Abdi teh pas kada senisan Yogi Artos. Kanggo ngalamar si nyai. Mudah-mudahan bapak di dieu bisa nampi atuh abdi damel di dieu. Kumaha tuh Pak? Menyata karunya ke abdi, terus abdi kabut pisan, Pak pida melente. Nya da mangge teh bisa mutuskeun pan mangge kuli teh do gaduh di Bandung. Nyawa satu Pak itu ditampi mah, abdi pada angkat dewe. Bae tuh gawe keun nya. Heeh, gawe kene gawe. Kalau tapi mun gawe kan gawe nu kieu mah. Pan gawe runtah mah teu mararok tinggalikeun. Daik mah gawe geheg wae lah. Ditampi Pak. Atur nuhun pisan Pak. Atur nuhun. Pas apal nyai sareng sobat akan rusak batin hati. Tuh ari nenek gawe tuh wadahan tuh jan tuh. Mohon Pak, siap Pak. Bener gawena. Mohon Pak, siap. Minuhan. Pas apal nyai sareng sobat akan rusak batin hati akan kunyai. Arwig, Si Neng, aya naon Neng? nuju naon Ngadaweung we Neng, aya naon? Iya, ada si Acunika mananya terus 5 bulan tak ya kabar. Eta teh aya kabar ka abdi ge Neng. Terus 5 bulan teh hariwang singnya anak. Ka mana atunya mending ngahariwangkeun jeung mah mending ngeselkeun we ka abina teh. Wios sing sabar we Neng. Panas Neng tong di dia ngalih yuk kapalih ditu. Terus kesel atuh alam-alam teuing mah. Abi uih heula atunya atau sonten. Age uihnya tong di dieu wae. Duh, ieu hate unggal ngobrol jeung si Nyepina ngageber. Aya naon nya
Tinggali ieu. Ya, iya berita. Berita naon cing kali? Tabrak can. Ciri-cina gondrong. Ih, urang heula atuh. Urang heula. Astagfirullah, urang heula ih. Aing heula. Pergikeun teh ah. Ih, bedegong ieu mah. Ieu mah si Cuni euy. Maneh mah ngadoakeun atuh bener ih. Ih bener PRT eta mah cigana mah. PRT. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karunya tongo. Aduh, kumaha geus kieu. Cicing lah, aing mah tah hayang kudu kitu anjing maneh. Naon da engge teh hayang adak jeung maneh? RW ieu. Naon. Tuh, tingali ieu si Cuni kecelakaan. Astagfirullah. Kela PRT PRW ieu teh bating hoak ieu teh. Tapi dah heueuh. 5 bulan gawe alhamdulillah barokah sugan ya. Bisa menang keur ngelamar si Nyai mah. Bos, urang teh gawe teh geus 5 bulan. Sugan we atuh enao bisa dicopot keur ngelamar si Nyai teh ya. Gitu. Dan teh rek lirean heula kumaha teh? Sanes liren bos, bade nyukeun izin heula, cuman abdi nu gaji 5 bulan bade dicanak heula. Siap da eta mah hak di dinya atau gaji perlu dipasihkeun. Ka ditamihan sakedik lah kitu ai ke ngelamar si Nyai mah. Sok didoakeun cing geura jadi bulan duret. Tapi mana amplopna, Bos? Ieu amplopna dipotong makan ya tejangnya sing barokah. Nuhun bos, nuhun pisan bos, ditampi amplopna. Alhamdulillah, Gusti. Urang itu ngelai sabaraha. Jika nama hiker mas kawin si Nyai teh ieu mah euy jeung hajat-hajatna. Wey, Aa, nuju naon neng? biasa we nuju ngantosan harapan tapas. Ngan salik neng. Tuyos. Kula bisi gebis. Bade ka dieu we. Bade di dieu ninggal lu geulis. Nah, haung itu di walar WA. Wong eta abi teh kaboboan sanes alin ngabales chat di AA. Age kuat kaboboana ngantosan chat neng teh. Neng, ate aya picariosieun penting. Naon deui A? Ate Wih, kabar buruk. Kabar buruk euy. eta ya naon asal ruas dia ya naon. Tinggal heula. Aneh tingali. Tuh, si Cuni kecelakaan. Asli ngapa RW? Sumuhun geulis. Alhamdulillah ya hasil gawe 5 bulan teh kabeli emas kawin ka ngoneng pina teh. Gusti nuhun Gusti. Kemarana lembur teh sesepi kieu umat teh. Iya teh tempat si A berjanji ke abi Gusti mendengar. Ih, neng nuju naon? A, terus di mana? Ngahaja we bade kan. Da bade naon kan neng? Iya, neng. Sing sabarnya, neng. Da jodoh mah pati cilaka pas aya nu ngaturna. Atur nuhun asal aya jang neng di sana neng kieu. Neng, salami ieu teh ketemuan sareng neng benten hate teh. Teh nyaman sareng neng teh. Maha A? Ih, neng mah mah nya teu ngartos. Nyaan tengartos neng mah A. Neng amat serius, gaduh rasa ka neng teh. Mun neng teh percaya mah aang ke bade ka bumi neng, bade narosan. Nuhun mangga atuh aku neng di atas. Nya atuh apa nih kitu maneng bade ujalanya? Nya, mangga. Sok hati-hati di jalanannya. Duh, awak para regal kieu dipencetan menik Gusti. Nikmatna kabina-bina ieu mah. We, komandan kemana? Gawe ka Jakarta si komandan mah aya ngabutuhkeun. Dah ngomongnya bahasa Indonesia pak, kagak ngerti gua bahasa Sunda. Terjemahkeun tongo. Jadi gini bang, si komandan itu kerja. Jelas tongo ngomong, Bang. Si komandan kerja di Jakarta. Hei warga, nanaonan eta teh pan aing RW-na nah mencetan si ieu. Warga mah masih pro ka urang RW. Pencetan heuh pencetan. Pencetan silak nyedut. Nah, iya. Pencetan atuh urang ikut tiluan burukeun. Menang keneh urang nu mencetan lagi opatan teh. Halo brother. Aya pampir. Angkuran teh aing teh teuing. Sia kabur. Dong, emang aya naon? Urang kereua aya gosip naon ieu teh? Pan mana teh geus pae ieu. Ai dia asli urang ieu, tinggal ieu hirupkeun napakeun ieu.
Tingali drong orang ieu hirup keneh ieu napa keneh tuh. Ai asli orang drong. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Woi si gondrong asli ieu ka dieu. Kadi. Mana asli ieu teh? Gondrong bener mana ieu teh? Gondrong mana benar ya teh? Bangkawara RW teh. Urang eueuh teh lain kemana-mana tapi gadag. Keur ngalamar si Neng Pina. Ya hasilna alhamdulillah bebenangan ye. Oh gitu drong cing ningali heula pas kawina. Ai heula atuh ningali. Ai sia we atuh mane ku campur cing urang heula. Eta teh ruksak eta kerawe aing ieu teh. Geus heula tuh nya urang ini teh lah. Heula ka aing anggap geus maot sok atuh. Sing hasil. Teh bade napati janji teh ya. Bade nyarios penting ka Neng. Bade nyarios naon Teh. Duh, si Neng kemana ieu teh nya? Teh bogoh kan Neng. Ya Neng tersatu sareng A. Neng teh bingung kadang ngajawab kumaha. Kasihan heula abi waktosnya kanggo ngajawabna. Ingat tempat ieu jeung si Neng baheula teh duaan di dieu. Tapi ayeuna geus lain deui ka jeung sahabat urang teu nyangka urang. Astagfirullahaladzim. Ieu teh nyarios atuh ih. Naon ih? Arya ka mana wae di WA tengah bales teu aya kabar pisan Neng teh ngantosan A. Oh Neng, emang masih penting? Ya kunaon ih Neng masih naros kunaon? Neng anu kunaon mah? Ya naon atuh ieu teh naon sok jelaskeun aya naon. Non maksudna Neng di sahabat A. Jadi kieu Neng, kunaon Neng? jadi kieu si acuni teh geuning aya kene. Hah? Maknya, nu bener Neng. Mah teu percaya. Nafas ieu masih kene aya. Terus, naha Neng make jeung nangis kusaha? Jadi Neng pendak sareng acuni di dieu. Acuni tos terangan sadayana sareng abi teh kumaha. Terus ayeuna Neng bade kumaha? Teh tos nyaah ka Neng. Dan Neng tos nyaman sareng teh Neng tos nyaah ka tapi Neng teh bingung aya acuni. Joet ya, kerja anu dulu kan Neng, sama manggawe pun yang udah di kumaha oge. Rok, nitip ya. Awe orangnya ulah sampai di kumaha. Nitip pisan. Mari nitip. Culi. Pas apalnya Tos sareng sobat akan rusak batin hati akan kunyai. Beres. Saya di payung dulu. Bangkawara RW. Goblok. Bersambung ya anjing ieu mah. Bersambung anjing.